Aduh. Alah. Man. Pas nih tutup. Aduh, kira aja. Alah, kira. Urang teh jampean heula heuh. Oh, sok-sok lain hayong. Oke, heuh atuh pada. Kudu tarap ti urang teh bisi aya makhluk astral nu teu katingali ku kasat mata ngaganggu ka urang. Acawa aya si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata nu ngalangan kana perjalanan ieu panganten heuh. Urang parancahan heula urang di jampean heula sugan bisa. Anu cicing sisi cai ngajaga di daratan warnana hejo carulang hakong hacet nah abang itu jampe teh iya aja dong sih panjat teh yang jawokan karena jamu alas jamu kuning sahanu luas tiga muning si mana rata apa aja jampean teh ulah dapuan wae cici heula si maing si maman si mamaung eta si maing si mamaung asihan aing si leget teu paingan si atuh bogoh ka aing da beungeut aing da juga kotak amal aduh samping hideung dina bilik ti poe dina golodog eta pingping hideung eueuh bilik kudu dia logok ku bajaong ke cenah Gusti dong beli teu bener atuh jampean teh jeula beda alam beda tempat lain anjeun lain kuring jurig jingkir setan nyingkah ulah deuk ganggu kana perjalanan kehidupan manusia dua nonoman anu bihari parantos pasilijang dipasang subaya nyatana Cep Saiful Anwar ngadahup kaneng Ci Ayu Lestari ulah deuk diganggu nyalindung abdi ka Gusti tina panggodana setan nu didanjak nu dirana sing ditebihkeun tina balai diparkeun sareng rizkina mulus rahayu berkah salamet mudah-mudahan sapa munut lagi nuluran sapa jati kanan cita-cita marang tenang awangun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah Allah subhanahu wa ta'ala amin gitu cicing wae amin tadi kana hate abah atuh mangge mati deui can dihurungkeun paruguyan aga ayu ya ngagorola di jampean ai paruguyan paruguyan itu sok urang hurungkeun heula ieu naon sih unur-unuran rada keung mah ieu kahareup maju da mun itu menyan itu bismillahirrahmanirrahim urang hurungkeun heula menyanya Allahu Akbar. Kunaon bang? Cing heula cing. Ieu teh manyan teh bae. Aduh. Pada bae. Aduh. Naon hejo hasyukna we? Teh apa teh pikir. Mending tiupan ya tiupan ya si jemaah paling wae tiupan siap tiupan tiupan mana naon tiupan si paling wae lalaunan tuh ngabul si teh lalaunan si teh ngabul juga aing lau siapa masuk neraka ka masih Korek lo itu sana gitu. aduh jam ngan bisi aya jelema nu rek ngaganggu bisi aya mantan-mantan yang tidak bertanggung jawab datang ka dieu gitu urang halangan ku abah tong ditinggali aki-akina erek si mane si kopi si barusah pedong kurang kumaha gede sok nyalikeun erek silat abah nyedong alah bisi nu bagus sok ah alah
Tuh, tinggal ke set lep tuh set gerakan naon abah teh atuh sok teteh itu begitu kata jong set tuh gerakan naon abah itu ieu teh gerakan cak-cak ais oh jadi guys mana silat keletun itu apa aja dong siapa cawadan hoi nah apa silat naon eta silat ieu teh muru susu lep oh set lep tak dia set dikai itu ngait dia sembu kumaha bang lo tulungan ieu sembu mah lain nu eta ieu leungeun ngait kana cokot hidup berajeun pusing rupa-rupa tulungan ieu lahan dipakeun jejak kayak jendeng sini kanyutna bisa palayan naon yang dijamin segitu ya ayeuna mah ayeuna mah urang sugana sasiereun sabeuneureun atunya nyambung nyarungsum kawa sabarakanca tapi kau ada balon sholat jika pembeli kieu ya mesin agung sok manawi ayat ti Bapak Hajat oh paliwetan paling kidul aya nu deuk nyambung nyarungsum sapeser 2 peser kawa manawi derah pengantin musik kali ayah kasiran sebenarnya kan ayah lu cara ya mas loncat gitu itu bapaknya gue sudah kodok gitu nuhun juga ibu hanya cahaya ayah di pakar dia di belah dia oh nuhun terus pacar manawi di pakar aja besok ada musik ya alhamdulillah pilih banyak ibu ngelas sakit abah abah rek ibu ngelas abah rek ibu ngelas itu mah di balawetan mah pulau ketangan sama ketus nyiapkan 2 juta sekarang kena melamu Jompi balik ini belah itu semua Ceking kalau itu mau bagus itu mau pengantin istri aja itu kayaknya mau ini masih gede mau ini aturnya tempat jauh bisa iya
rombongan pengantin istrinya kurang sarang-sarang gua yuk ayo kasih kurang iring